hiji bukti kereteg alus dicatat jadi kahadean ku Allah. Dina Tanbihul Gofilin dina babul amali biniyat aya kieu wa ruwiya fil khobar anna abidan min ubadi bani Israil. Aya hiji jalma ahli ibadah ti bani Israil maro bikasibin mina romli ngaliwat kana gundukan keusik patamanna fi nafsihi laukana dakikon. Tuluy aya kereteg pengharapan dina hatena teh mun teh mah ieu keusik kabeh jadi beas mun cek urang mah euy tipung dakik teh. Mun jadi beas pa usbi ubihi Bani Israil kuring marek masak diseubuhkeun kabeh Bani Israil ku kuring dibikeun disodakohkeun ieu beas lamun gundukan keusik jadi beas. Tah kitu. Fi majaatin asobathum anu mana di waktu eta Bani Israil teh kaayaan keur paceklik kalaparan euy. Boga kereteg kitu unggul eta si pemuda teh. Fa'auhallahu ta'ala ila nabi fihim. Tuluy Allah teh ngawayuan ka Nabi Musa. Kul lihadal abid innallaha ta'ala yaqulu bejakeun ku anjeun ka eta pemuda nu boga kereteg mun teh mah ieu keusik jadi beas, nya jadi tipung, jadi gandum gitu. Nu ngretegkeun kitu innallaha ta'ala yaqulu inni qad aujaba laka ini qad aujabtu meureun ieu teh euy kudu nama la ala shawab atawa qad aujabu gitu. Kuring teh geus ngawajibkeun laka pikeun anjeun minal ajri malau kana dakikon patasodak tak bihi. Geus ditulis ganjaran ku kuring teh cek Allah teh. Ku kami geus ditulis ganjaran ka eta pemuda teh ku sabab ayeuna manehanana hayang nyodakohkeun keusik mun teh mah jadi beas, mun teh mah jadi tipung. Ku kitu ge geus dicatet ku Allah teh. Mata ulah eureun urang teh ngeureuteg kaalusan. Di tukang geus dicaritakeun. Jalma dina nalika nempo batur nyieun kahadean tuluy boga kereteg. Duh mun urang dikersakeun bisa kitu da arek urang oge. Tuh. Aya jalma anu nyieun ngabangun masjid tuluy ngeureuteg bari nempo jalmana teh. Duh mun teh mah urang dibere loba duit sapertikeun kitu hayang teuing urang ge akur ngabangun masjid maka eta ganjaranna akur jeung jalma nu dimampukeun ngabangun masjid. Mata kula eureun urang kereteg alus.